warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang pemirsa, patepang deui sareng simkuring di Wiji Maeda, Kecamatan Kopo, di Jalan Kopo, sanes deui carita enggal. Nanging parantos janten persoalan kronis anu mangpuluh-puluh taun tacan aya solusina. Sanajan pemerintah parantos ngawangun flyover Kopo, nyatana titik eta titik kemacetan mung saukur ngalih ke lokasi sanesna. Dinten ieu tim urang bade nganalisis langkung jero. Nah, Kopo susah pisan leupas tina masalah macet. Urang langsung bae ka rekan simkuring Padli di lapangan. Silakan Padli. Hatur nuhun Ryuji. Pamirsa, upami urang titenan kemacetan di Jalan Kopo ieu, kemacetan teh mangrupikeun akibat tina tata ruang anu kirang merenah. Di sapanjang jalan ieu campur aduk atawis kawasan industri, perumahan padat sareng pusat pembelajaran. Dumasar pantauan simkuring aya 3 faktor utami anu janten penyakit di jalan ieu. Nu kahiji aya penyempetan di jalan sababaraha titik saatos tudunan flyover. Nu kadua seueurna kendaraan anu kaluar lebet di gang leutik sareng komplek perumahan anu teu aya petugas keamananna. Nu katilu mobil angkatan umum seueur lami teuing anu ngetemna janten ngalamikeun pengemudi anu sanesna. Punten namina saha? Faris Gojali. Sakumaha sering macet sapertos kieu kajadian di tempat ieu? Macet hampir unggal dinten macet kieu utami UI Dambal sareng ini Dambal. Pemirsa, sakitu warta ngeunaan kemacetan anu lumangsung di Jalan Raya Kopo ayeuna. Simkuring ngingetan ka sakumna pemirsa anu bade ngalewat ka eta jalur. Supados milara jalan alternatif sanesna upami teu hoyong kapegat macet. Simkuring Padli ngawakilan sakumna krunu pancen tugas ngaturkeun nuhun kana perhatosanana. Wilujeng siang urip Sunda. Hatur nuhun ka Padli kanggo ulasan anu jero pisan. Mugia ieu laporan janten bahan evaluasi pikeun anu kawanan. Sakitu warta dinten ieu simkuring di Wiji Maeda pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.